bisa kayak ngajak di lubang teh. Naon atuh? Nggak sana masih ke kebon. Tulikeun waduh kamarinya. Oh, Mana si Trisna? nggak sorangan lah. Ya, titis sama we isukan. Manya sorangan. Kan bae lah, sorangan. Kencing balik ulah kos kamari aja. Buraburan lah. Ya tuh. Sing aing. Si Alon ka mana nya? Tagon di dia ngasih muda. Nah, si euy. Au. Wah, pusing aing ditawai ngoret. Pikir habegena tuh jeung sining sih kieu wae. Aduh, naon eta? Orai! Orai! Duh, naon teh Jang? Ada orang ngap mang. Kunaon atuh, udang. Kunaon ari maneh make jeung tuturubun kitu. Tingali di dinya ya orai. Mana? Tuh. Tah mang belah dinya tah. Mana eta mah karas. Tingali hideung juga mana tah di dinya. Goblok saha teh budak teh. Budak saha teh. Aing mun beunang ceulina beak teh hiji gua. Itu si Asep nanaonan lompatan. Bapak. Hari mana kunaon Asep lompatan? Hayu lon hayu itu. Lon, hayu. Yey, Asep teh bisa lompat. Emang niku naon? Hei, jadi beuteung urang mah teh bisa lompat. Atuh ngadaran mi seuhah mana nyola da. Atuh dangeunah, Asep. Hayang atuh ngeunah mah. Ayo turang meuli. Di mana? Di Kang anu sok nyebut pusing dengan pusing. Sabaran. Murah 2.500-an lah. Ayo tuh ka mana? Ayo tuh meuli ayo di ditu tuh. Iya, Bro. Capek. Aduh, jika kakak berot euy. Kabur mau balik. Ha, Naon Kang? si Kamasya, oleh kabur dia. Naon Kang? Sia nu aing teh kos nu juri gua, kalau rek kabur sia. Hah? Henteu Kang. Terus sia ka mana? Arek katan si Acuy. Oh janggeus. Hampir isukan sia. Ngoret doh. Kebon. Kudu ulah dititah deui nya. Kade yo. Poho, enakan si Imang ngoret isukan sia, heuh? Kade itu. Heeh, Kang. Janggeus, mangkat. Goblok deh. Ngomong sia, hah? Henteu Kang. Goblok, si aing pangi awas yo, beak si aing yo. Pusing aing. Mana cenah kamari ngarore ring tapakna deh kan. Bola kene kieu, ngarore aing capek mah. Tah, aing jailan di wae ya. Duh. Goblok teh. Sok getos sama dia. Ayo kade jeung aing ka saung lah eta mah. Siap dia mati make naon kuat nyeri kitu aing. Nah, dibangke ku batu. Kaingan kuat nyeri aing. Dibangsa kitu ge. Asaan ku maneh. Embung. Udah sok getos mana mah.
Lain so getol, lain kok kamari teh ngored senang ngadenge teh. Ning tapak nah deh kan. Teu nyaho dia, udah langsung balik urang mah kamari ge. Oh teu ngored mana teh. Nya eta menang saeutik langsung balik dah hoream udah ngored mah aing. Terus ka direk naon ayeuna? Nya teu tah ngored deui. Masih tisna eueuh ning. Tadi dipisahkeun, urang teh ulah dihijikeun jeung si eta teh. Nah, ame ku dipisahkeun. Deui nya teh kieu, pena getreng wae meureun. Sia getreng kunaon atau kos budak getreng segala. Ya kieu. Kudu dicaritakeun mah. Aing teh resep ka si enti saeutik ge. Teresep kunaon atuh. Manya urang kudu curhat. Yang curhat kan besok didengekeun ku urang. Jadi kieu aing teh resep ka awewe. Tah si cungur si Tisna teh ngaheureuyan awewe eta. Terus Pan sege nyaho aing kumaha. Naon anu dipikahayang ku aing kudu beunang kieu. Jelema anu ngahalangan ka aing beak ku aing jelema teh. mangga awena nu mana atuh saha? Atuh dibejakeun ka sia mangke hayang meureun. Atau kitu cara nama istor nyawa mun ka siling. Nya terus mana make kudu hayang nyaho. Bisi aing panggil di jalan, aing bisa laporan ka siling. Bila perlu paling dihantam tisnana, iku maksud teh. Tapi yo. Nya geus ku aing dibejakeun. Ngaranna teh si Ningsih. Ningsih mah? Ningsih mana? Eta geuning orang kulon datang ka si Madun. Aduh, si Ningsih tetangga si Maduna deui hijina. Palingan ku aing kamari dibawa. Mau nyahuan beak aing mah si Maya. Ya, ngomong naon we sia? Henteu mah henteu. Duh, anger ieu mah kudu dikontrol ka kebon ya. Teu geus baik digawena ya. Kebawakan ku adik aing bahaya ya, mah bener ya. Kontrol ku aing ya. Hai kakak eureun. Udah capek atuh, A. Ah, geus saya buru lah. Bunga yang digandong. Aduh, neng saya buru rek ah. Atuh. Ya buru lah. Aduh, berat neng ieu mah. Jika si Santi. Santi. Udah turun. Neng sini sih kemana? Kumaha tuh? Meureun teh apa? Santi. Ah, cuy. Bade kamarana? Wow. Sok. Santi mah ditaros teh. Bade ka ditu. Ari Santi kunaon? Tuh kunaon? Ayo neng sih balik ke mana? Bade ka Lebak, nganinggal Santi sareng Acu di dieu. Oh, Nah, sok, sok, sok wah. sok. Kunaon sih? Teu kunaon. Aya ning sih teu ngambek. Teu abi mah teu ngambek. Ngambek kunaon geura? Kunaon sih aneh? Nyantos ya tipain ya. Mangga lajengkeun. Kunaon? Teu apal. Nama saya dah. Gandung. Wah, lah. Gak nong segala tuh. Cici, Naon? ka mana maneh? Mana ka mana? Urang rek ka imah maneh. Oh, geus tunggal dia mah aing nganterkeun aya bebeb. Oh Ya. tuh. Ari itu saha ngomongna kakak keke. Ah, baturan eta mah. Kunaon kok sengaja juri gua Teu A. weh, Kang Berod itu Kang Berod. Nya A. Kang Berod. Tah gitu. Ka mana? Bade ka ditu A. Di wae. Kang Berod. Nangis mangkat. Menisieun jelema teh. Nih nomor berapa? Sialan cek siling ka dieu nyarekan ke. Yuk. Aing hoream geus ngored mah. Lah kudu hoream supaya tapak we ulah teu ngoret teuing. Nah hayu atuh, Sing adat ya. urang mah dicabutan we. Heeh bae sok.
resep ya ninggalin ge. Cil, Mang. Kang. Tah gitu bener gawe teh yo. Salah aing sakeun sia jeung si Tisa teh nya. Oh, Kang, ini hujan ya, Kang. Banyak saya. Kunaon sih gitu kan manuk wae lah. Nyawa aing pusing lu lagi. Henteu. Digawe baranar sia teh nya hujan yo. Tapi kan bae lah. Hujan teh barokah, rezeki. Nya ulah sok arah heuh. Lu tadi makan. Heuh. Oh, Kang, barokah hujan teh. Urang jadi urang ngeredapan. Sama barokah we lah. Aing mah pusing. Lancet akang barokah tadi. Oh, benar. Mantap.